billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu utawi ucapan musannif lafadz sholatul maiti. Etanya sholatu tegese nyalatan alal maiti ing atase mayit. Allahu te ucapan musannif lafadz ail maitil muslimi tegese mayit kang Islam. Kharaja iku metu kajaba bihi kalan maitil muslim al kafiru sapa mayit kafir. Patah rumu mangka haram apa sholatu nyalatan alaihi ing atase kafir mutlaqon hale mutlak. Kumaha mun sandaina nyalatan mah henteu tapi rek mandian doang kasih kafir. Wa ama gosluhu anfon utawi ngadusi ia kafir paya juju mangkai kukang wenang ia goslu mutlakon hale mutlak. Rirek ilu mandian kafir mah mangga mutlak menangna rek dulur rek lain dulur menang. Pandian bahkan rapi baju nage rapi seru mandi aya mandi nggojas gitu. Bahkan ieu urang perlu uninga bahwa Indonesia kapungkur nu pertama berjalan agama Buddha. Tina agama Buddha berganti ku agama Hindu. Tina agama Hindu berganti kana agama Islam. Bahkan Majapahit ke dua perubahan. Majapahit pertamana Buddha. Sabab Majapahit teh aya keterkaitan sejarah jeung orang Thailand. Jadi Buddha nu pertama nama ganti ka dieuna Majapahit ku kerajaan Hindu. Ganti deui Majapahit ku kerajaan Demak ku Syekh Raden Abdul Fattah. Saha Raden Abdul Fattah? Raden Abdul Fattah teh turunan ti Majapahit keneh. Jadi Hindu nu aya nu kadua nu kahiji Buddha Majapahit, nu kadua Hindu, nu katilu ku Islam lain Majapahit diganti ku Demak. Jadi nu pertama Raja Demak teh Raden Abdul Fattah. Saha Raden Abdul Fattah? Turunan Majapahit. Itu. Ku sabab di urang pernah percaya agama Buddha jeung agama Hindu sehingga kieu para bapak sok geura ngobrol jeung orang Buddha, ngobrol jeung orang Hindu. Buddha aya hijina, tujuhna, 40na aya ngaholna. Eta Buddha eta. Sok geura ngobrol we jeung orang Buddha. Ngobrol we jeung orang Buddha. Aya hijina, aya 47na, aya 40na aya ngaholna. Eta Buddha eta. Biasa ngan manggil orang-orang kelenteng, orang-orang vihara. Engke dongkap tah di vihara di imahna tujuhan nabehan trong. Aya eta teh. Aya kitu sarua we. Ngan kumaha sih eta bisa aya di Islam? Pertamana kumaha? Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo mah memang nyebarkeun Islam jeung budaya. Sehingga Sunan Kalijaga mancan pernah make jubah anu sakumaha jubah biasa dipakai ku para wali nu lain jeung kiai nu lain can pernah. Sunan Kalijaga mah make pecina peci Jawa, make bajuna baju Jawa, make calana Jawa bae. Bahkan cara nyebarkeun Islam na Sunan Kalijaga mah dengan teu ngaleungitkeun nilai-nilai budaya anu geus aya. Harita ke orang Hindu jeung orang Buddha anu maraot atau biasa ayat 7na ayat 40na ayat misalnya haulna itu tah ayat tahunana ngan cek Sunan Kalijaga begitu aya umat Islam nu maot ayo tuh jamanehna kakar asup Islam ieu keluarga-keluarga anu lain kumaha jeung jadi agama anu ayat 7na ayo tuh urang ngayakeun 7na ngan carana hari itu mah doang kelenteng treng hari ieu mah lain gitu.
ngan kumaha teh cenah urang macana Yasin macana qul huwa eta dina tujuna ye mayat tayasyara makna Quran kana perkara anu gampang insyaallah bakal datang ka eta si ahli maid bakal nepi kana si ahli maid yakin bakal nepi ngan urang memang ari kudu apal latar belakang mah kudu apal sejarah fakta mah kudu apal gitu. Kudu apal fakta mah cuman dikirna bae gitu nya pikiran berbeda mohon niru karena budak atau hari niru-niru dina perjalanan anu salah mah jelas diharamkeun ngan aos ulah salah Kangjeng Rasul ge pernah beda ieu orang Yahudi henteu daekeun ari Islam bangkawara hese Yahudi kana asup Islamna Allah anu miwarang kana Kangjeng Rasul Muhammad naon kahayang eta si Yahudi hayangna kiblat teh ulah ka Mekah hayangna kiblat teh ka Baitul Maqdis hayangna ka Aqsa pindahkeun Muhammad ke Baitul Aqsa dipindahkeun loba jalma-jalma orang Yahudi nu Arabus Islam beda dipindahkeun arah kiblat ka Palestina mancing-mancing supaya Yahudi Arabus Islam Sunan Kalijaga mancing-mancing supaya jalma-jalma daek Arabus Islam ngan perjalanan anu jalan anu berbeda mantap Sunan Kalijaga mah sering gitu di pion di non marana di sidang ku para wali teh di sidang diantarana melem kemenyan melem kemenyan anu disyariatkeun eta melem sesengitan ari kemenyan mah baheula ku orang Buddha jeung orang Hindu teh jeung melem ngundang dedemit dipanggil ku para wali gitu itu Sunan Kalijaga mah berbeda bae maka bisi ayat kiai anu tampil ayeuna ge berbeda ulah disalahkeun bawa ilmu Sunan Kalijaga bangun gitu udah dipake nah ulah disalahkeun tenanaon bahkan tah para bapak anu gaduh toko Al Amin nu gaduh toko Amin di pasar Pandeglang pan eta agamana Buddha eta di Pandeglang teh Cina eta nu boga gaduh toko Amin Cina eta begitu maot anakna pan sok sering ka dieu sok sering ngobrol bae gitu anakna mah tos Islam tos haji sagala haji yongki aya orang Panimbang anakna mah gitu cuman ibu nama budak kene ibu nama begitu maot mutir angkas eta pas ningali atau biasa aya kelenteng teng keur naon eta keur 40 na atuh mantang 10 biasa mantang 10 ternyata gitu sejarahna bahwa Indonesia memang latar belakangna Buddha ganti kana Hindu perjalanan Buddha jeung Hindu ku Sunan Kalijaga itu langsung dipijeun sakabehna cara ngislamkeun Sunan Kalijaga metodena ya seperti itu jalan atau rikotna metodena caranya itu seperti itu Sunan Kalijaga mah mengenalkan Islam teh nuhu anfon utawi mungkuse ya mait wadab nuhu lan mendeme mait si kafir wa matakfinuhu utawi mungkuse ya kafir wadab nuhu lan mendeme ya kafir payajibani mangkai wajib ya takfin jeung dabnu ari mungkus jeung mendem kafir mah wajib mandian mah etas menang ai mungkus jeung mendemah wajib karena umat Islam ge lamun kafir aya di negara Islam ngomong Islam henteu bertoleransi karena kafir sampai maut lagi wajib diperhatikan sampai maut lagi eta si kafir wajib diperhatikan ku Islam bahkan namun si kafir henteu boga pikeun alat mandiana Islam wajib eta wajib anu sumbang sih lamun aya di Baitul Mal kas negara ya kas negara anu mikeun kana kafir namun kafirna kafir miskin itu ulah doraka pen salat mah rumu haram babut ngan mandian menang sakadar mandian mungkus jeung mendem nama wajib dina sisi toleransi antar kebangsaan dan toleransi antar kemanusiaan itu wajib orang jadi ulah dibilang bahwa Islam tidak toleran bahwa Islam tidak ada kerukunan antar umat beragama tiba boleh
kerukunan antara umat beragama diciptakan ku Islam, kerukunan antar kebangsaan tahkum Islam diwajibkan mungkus jeung mendemna kana kafir. Bahkan para bapak, iya Sayyidina Umar waktu keur manehanana ngajadi khalifah di Madinah ngan penyebaran Islam geus nepi kana Suriah di Sam. Suriah teh waktu sarita ieu teh Imam Ubaidillah anu jadi gubernurna. Ngan di eta Suriah masjidna leutik. Masjidna leutik mah aya rek di pelebaran masjid ngan hareupna imam Yahudi. Cek Sayyidina Umar, cek Imam Ubaidillah, cek gubernur Yahudi, imam siap poin dibongkar. Sabab ieu masjid supaya gede. Jeung umat Islam mereka salat. Ya poin pindah siap dibongkar sa imam siap wae. Cek eta Imam Ubaidillah, Yahudi marah. Datang di Suriah ke Madinah kan itu Yahudi. Datang ya Khalifah bebeja ka Sayyidina Umar muncul urang ka presiden. Ya Khalifah Umar, imah kula rek dibongkar ta ku Ubaidillah. Pedah deuk dijieun masjid cenah ngomongna. Ari sia agamana naon gitu? Yahudi. Sayyidina Umar nyokot tulang, nyokot peso, digaris eta si tulang ku Sayyidina Umar. Sareset dikeun ka Ubaidillah ka ditu. Dibawa ku Yahudi didikeun ka eta Imam Ubaidillah ningali aya goresan pedang dina tulang ngageder. Harbina lamun coba-coba imah Yahudi dibongkar beheung sia buntung wae. Dibela ku Sayyidina Umar Yahudi. Dibela sakitu jeung nyin masjid. Artina toleransi antar umat beragama wajib. Gitu akhirna mah solusina masjid dibangun lain dina tanah eta ngieun deui neangan gitu. Jadi ketika misalnya anu sieun bahwa Islam teh teu toleran, tiba heula Islam geus diajarkeun toleransi. Bahkan eta lah mungkus jeung mendemna si maid payajibani diwajibkeun, wajib mungkus jeung mendemna kana kafir, sanajan kafir. Di dieu ingkana lamun ana iya kafir timian niku kafir timi au muamanan atawa kafir kang den akad aman au muahidan atawa kafir muahid bihilafil harobi kalan perbeda kafir harobi wal murtadi jeung kalan perbeda kafir murtad. Antak anu naros kieu para bapak kunaon cenah eta mah lain wali meureun anu nyebarkeun Islam di Indonesia mah dengan saukur sebatas pedagang deueuh kitab-kitabna acan memang pedagang kitab karena lagi pedagang teu kaburu manehna mangieun kitab pedagang tapi selama pedagang anu geus menelurkan hal anu hade atuh hade ulahkeun para pedagang eta para sahabat ge teu bogaan kitab gitu sahabat kita bukan kitab begitu. Pasir lapat gairus syahidi salian kang mati syahid ayawa gairus sikti tegese salian baik karuron pipa di ahwalih ing dalam setengah pirang tingkah ya sikti ama syahidu anfon kang maut syahid patahrumu mangkai ku harama sholatu opo nyalatan alaihi ngatase syahid kaguslihi hale kaya ngadusan ia syahid wa matakfinuh anfonu temungkus paya jibani mangkai ku wajib ia takfin landakni wa amasik tu anfonu utawi baik karuron falahu mangkai kunang kedua siktu ahwalun utawi pirang-pirang tingkah patarotan mangkai dalam sapisan yuk lamuden kinauruhi tu lamuden kinauruhi hayatuhu opo uripe siktu payajibu mangka wajib bihi ing dalam siktu al arbaatu opo opat rupa al guslu sawiji ngadusan wa takfinu lan ngabungkus wa sholatu lan nyalatan alaihi ngatase siktu wa dafnu lan mendem wa tarotan lan ing dalem sabalenan yadharu bakal dohir khalquhu opo kadadian siktu payajibu mangka wajib bihi ing dalem siktu ma apa barang ada ngaliani iya ma as-sholata ing sholat wa tarotan lan ing dalem sapisan layad haru ora bakal dohir khalquhu opo ngada dia kene siktu
Fala yajibu mangkora wajib bihi ing dalem siktu sayun opo swiji perkara lakin tetapi yusanu den sunataken satruhu opo nutupane sitru bihir kotin kalawan lamak wadabnuhu den sunataken apa mendeme sitru wal murad utai kang den karepaken bisyahid kalawan mati syahid bima ing dalam barang takodama kang narima dingin yakma syahidul makrokah iku kang syahid peperangan jalma nu haram di solatan eta nu haram di pandian jalma nu perang anu perangan perangan jelas jeung kafir harobi lain perang dalam konteks ayeuna mah urang nu ngarasa bener itu disalahkeun itu ngarasa bener nyalahkeun ka urang ngangkat senjata Allahu Akbar itu ngabuang senjata Allahu Akbar jadi nu mana nu bener ngan saling klaim nu bener kabeh itu saling klaim bener iya urang mengklaim nu bener jadi bingung konteks syahid akhirat wa dunia teh bingung geus eta mah urang hukuman syahid akhirat teh berungan syahid akhirat syahidna mah syahid ngan akhirat di dunia wajib dipandian di dunia wajib disalatan ngan akhirat insyaallah menang kemuliaan itu bae geus urang mah gitu pada ugaana ia syahid syahidan niku syahid di dunia ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat wa huwa lan utawi ya syahid man iku wong qatala kang peperangan si man li'ila'i kalimatillah karena arah ngaluhurkeun kalimah Allah au kana atawa ana siman syahidan iku syahid di dunia ing dalam dunia faqad balaka wa huwa lan utawi syahid di dunia man iku wong qatala kang peperangan yaman tapi nalil ghanimah karena arah hayang neang ghanimah aya deui nu syahid dunia nu hayang neangan harta doang eta perang ge perang ku sabab hayang harta nu kitu mah syahid dunia di duniana memang teu kudu dipulasara gitu awa amma syahidul akhirati anafon utawi syahid akhirat faqat ungkul fahuwa mangkaiku tawiya syahid akhirat kagoiri syahid kaya iku saliyane syahid atu payung saalu mangkaden adusan ya si syahid wa yufanu landen bungkus ya syahid wa yusola landen salatan apa aleh ingatase syahid wa yudfanu landen pendem ya syahid wa aksamuhu lan utawi dumduman syahid kathiratun niku kang akeh paminha iku setengah saking ya aksam almaitatu tawi wedon kang mati tolkon hale manak ngajuru hale nyeri ngajuru tajelma anu ngalahirkeun maut syahid jarwa syahid akhirat eta di duniana atuh wajib ku urang biasa disolatan wajib ku urang biasa dipandian ngan di akhirat insyaallah menang kaistimewaan sanajan eta anakna hasil tina jina sanajan hasil tina jina keur maot dina waktos eta mah ngajuru ih syahid bae sanajan anakna jina walau kanat sanajan ana iya si maitah hamilan niku kang reuneuh min zina saking zina ari mautna keur ngareuneuhkeun keur ngajuru mah tetep we syahid kang wal maitulan mait gorikon hale kang keremtah jalma-jalma nu maut kabawa kabanjiran tah eta syahid akhirat eta syahid akhirat jalma nu mait kabanjiran eta dirangkas kuari 24 kecamatan dirangkas sama kebanjiran 24 kecamatan atuh tanpa ul balapan tuh aya nu nolak balaya teu mulut di jaram-jaram ye 24 kecamatan rangkas mah saya zona bur
Atuh mulut pan dicaram-caram pan tadi na mulut teh atuh sapalihna kan paul balak nolakna ku Allah rek diturunkeun balai ayatna madas sholawat ayatna jelma-jelma pohara tapeng dina sodako pan eta sodako jeung sholawat teh tan paul balak nolak kana balai ieu mah henteu ditolak ditambahi balai atuh kuari 24 kecamatan Rangkas mah kuari kebanjiran atuh eta mah aduh kan paul balana teu aya begitu kitu bae nolak balai teu aya ai Pandeglang cenah paneta Pandeglang ge banjir patiak ti baheulana ge sok banjir eta mah kalembur palurah banjir teu geus biasa eta mah jadi ketika di Patiak aya banjir tos biasa angsana banjir atuh tos biasa tos henteu biasa tos teu dihiraukeun deui karena tos biasa tos langganan di Rangkas manyar anyar anu can pernah sama sekali banjir kabanjiran kuari 24 kecamatan 24 kecamatan kuari nu kebanjiran di Rangkas paling tapeng eta Malingping nu paling tapeng cakep nu paling tapeng ngulah kana muludan Malingping nu paling tapeng eta Malingping di Malingping masuk gerak aya urang ka rumah sakit padeukeut-deukeut marah eta masyarakatan terus gitu ulah deukeut-deukeut corona gitu sehingga ku Allah nu paling tapeng Malingping kuari dibere banjirna eta sugan sadar gitu sugan tidak menjaga-jaga. 24 kecamatan banjir di Rangkas kuari 24 kecamatan jandoraka iya si sanajan doraka iya si mait biruku bil bahri kalawan nunggang sagara wal maitulan kang mait hadiman halekang katindih kalamun maut anu katindih rubuh imah katindih eta teh syahid sarua eta syahid au harikon atau nu kaduruk sarua au goriban atawa kang ngumbara eta nu ngumbara ge urang misalkan maut di tanah anu lain sarua syahid eta syahid akhirat eta urang misalkan orang Jawa Timur aya di Pandeglang maut di Pandeglang syahid eta oh syahid eta sami petir sami eta bahkan ieu santri dina Fathul Wahab eta dina Fathul Wahab halaman 102 dina Fathul Wahab haram mindahkeun lamun urang maut misalan di Jawa Timur dibawa ka di haram eta indahkeun mayit eta haram sebenarnya mah geus dikubur di dinya atuh syahid sarua eta ge ngaleungitkeun kana kasahidan urang misalan Jawa Timur maut di Jawa Timur dibawa orang Pandeglang maut di Jawa Timur dibawa ke Pandeglang eta haram eta Menang mesti itu bae ngan bisi arek di nu deukeut mah teu nanaon jeung ari aya tujuan anu lain mah teu nanaon memang ari aya tujuan seperti mana dong orang Pandeglang di Jakarta mautna pan di Jakarta mah aya tempat dikuburkeun di urang eta mah teu nanaon ngan lamun di ditu masih kena aya tempat geus kudu dibawa di ditu bae eta meunang syahid ya Allah ngumbarana sanajan di pangumbarana doraka nih gawe doraka tetep we syahid jadi bagus ngumbara gitu doang Kiai Mip misal di Bogor ngumbara ka Cicalung maot di Cicalung ulah dibawa deui ka Bogor gitu syahid eta gitu